Ilah anu bahan jadi renungan, geus ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi gubernur, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi bupati, ulah ngarenungkeun kumaha dan kumaha urusan batur. Renungkeun diri urang ketika urang maot bisa teu ngajawab pertanyaan munkar nakir. Ketika urang maot sempit apa lega sih kuburan urang. Ketika urang maot nu datang malaikat amal kasep apa goreng sih ke berhadapan jeung urang. Ketika urang maot di jero kubur nu aya nu dibikeun ka urang naimul qabri apa azabul qabri. Seperti etalah renunganana lah geus bae ka batur mah batur bae anu jadi inoho. Ja urang geus sababaraha kali ganti presiden urang mah kieu-kieu bae. Maning kembali di nyana urang mah urang salametkeun diri urang ulah terkontaminasi ku urusan-urusan koskara itu. Yuk urang babarengan menuju ilahi, lempengkeun hate urang, tauhid urang ka Gusti Allah.